budak awewe tenai sasaku aja cincin we di kamar main HP kayak cara lama aing kawin deui dah khawatir aku karena 5 kali deui mah Lagi naon, Bah? tenang we si aing keur sasaku Nopina ya, Bah? ngopi. Wow, ya awewe geus kieu kan maunya kurang dikawin. Aduh, Neng bade kesahan Neng. Bade ka ngopi, Bah? Tong panggil abah atuh panggil ada kuat nang kene karek 3 kali we 4 kali we mah. Nya, Bah? Nah gitu kayaknya ku abah disaurana lah nopina nya. Bah? Kopi. Kopi. Kenal si budak teh di gawan teh hese. Aya naon, Bah? Itu babaturan di ditu. Saha? Cai pokona mah geulis itu awewe. Ih, abah mah geus kolot ge apal we kana geulis mah nya. Nya atuh, ieu abah mah kiki apal kene atuh kan geulis mah. Ih, si abahnya. Budak teh. Eta mah baturan si Neng geulis euy. Taekeun meureun ka abah mah, abah kuat kene ieu. Karek 5 rit mah. Cabeurkeun ku aing. Ih, si abah goreng patut kieu disebut geulis panonton urang gitu. Opi, mana boga babaca betis nang ka jero urang di luar wae atuh. Nya, Bah? Hah? AA. Ranti aya maneh teu ningali sakitu kolot kieu disebut AA. Teuing dah yang disebut AA. Astagfirullahaladzim, abah menita ingat umur. Budak nanti mah geus we cicing, nya udahar jeung kecap jeung kerupuk geus hayu langsung ke dieu. Hayu. Aduh, ripuh aing mah. Hubungan tepi pino, marek ngawin si bebek di. Nyoba main trading aleh wae deh kah. Pusing meledak emang. Sugan we atulah sebulan 2 bulan di nyampe 10 juta. Neng, abah ieu bade naros. Naon? Ayo Neng terus gedung ke Bogor. Jadi jomblo, Bah? Alhamdulillah. Nah make alhamdulillah. Sok, abah rek naon? Mana mah sok nyawa urusan kolot. Pokoknya mah kudu ingat umur. Naon ari mah ane mau umur ieu. Jiwa abah mah walaupun geus tua tapi jiwana jiwa pemuda. Mah abah we nuhun teu naon kok. Budak teh. Tapi ngomong aing kangen ka si bebek ya. Asa sajam ge geus teu kapanggih sataun aing. Coba nelpon lah. Baby. Ngusah teh, aya telepon angkat tuh di ditu di Sumedang. Sekalian bang, ge we ranca eke. Soalnya aku mendekat telepon. Hampurannya Neng, anak abah mah ada goblok, sok sirik, saya mah. Nya, Bah? Halo bebek. Halo beb, menilila angkat telepon doang ge. Nya hampura tadi teh abi teh nuju ngobrol lah sareng si abah. Tah ngobrol naon mun kos jelema be sia mah. Nya we da abi teh juriga tuh Teu kitu oge atuh beb, mana aya jurig secantik kamu baby. Gembel. Gombal ih. Beb. Perasaan aing kangen deh beb, can kepanggih sajam ge beb. 1 tahun teu kepanggihna. Nya tuh kan biasana ge sok aya hareupeun panto we geuningan di hareupeun imah siga tukang paket gini. Buset sama aing disuruh ke tukang paket. Oh geus lah, kayak kedeng dia aing OTW ka home. Nya sok atuh hati-hati. Oke baby. Aduh, sakalian we teh nya aing ngomong ka si Abah minta dikurangan eta mas kawina. Sudahna deh ke dinego. Yang saset bulan aja, kita kudu mandi. Goblok, teh. Ngapain tuh Neng itu keur bobogohan? Iya Neng, kan bae ya tuh abah mah sekolah lagi. Tapi jiwana yang budak marah kene Neng kuatin abah mah. Goblok kata kita. Aduh abah.
duit, cara ingat umur. Nyariarin neng doraka itu teh kakolocok di Atuh dah abah mah sok tara ingat kana umur. Hei Opi, iya papa teh lagi cari mama muda buat Opi. Teu iraha anu ompong disebut papa, ngomong Indonesia abang aya awewe. Tong jeung si Ranti oge atuh bah, da beda jauh umurna, astagfirullah. Kemayu ya tuh neng, ulah we gitu. Waalaikumsalam. Kak tadi lupa banget. Beb. Baby. Aduh, Goblok, cetek kain heula Aduh. salam teh. Dia sahaya bah. Calon apaan wanyar? Ya, black coba. Calon mah halus. ih si abahnya meni teu inget umur, meni beda jauh. Anjay, bener edan kan sama mah euy. Nya atuh man sia kudu kitu, kudu diedankeun. Ieu sia ka dieu mawa naon? Teu atuh bah, mawana normal sieun. Goblok, sama teu ngarti-ngarti. Maksud aing teh dahareun, sia teh mawa ka dieu teh kukulu buik, kulu sampeun. Atuh bah ada kurang kadina ge bah da kangen teu kuat lah. Ih, aing geus ka eta obrolan ka sia. Ngobrol naon atuh bah? Ulah di ditu. Serius ya mah obrolan. Aing mah bah beak we atuh imah bagut waktu bobogohan teh di sering bah. Keding guys, sama temu hakane bingung pin. Aing mah. Ayo obat lah Baby, sebentar ya baby. Iya beb. Mana Ran ka dia dek naon? Orang teh minta antar tempo ya aya customer. Tapi dia gitu pasteur jauh. Ih, ada tong tarik teuing itu si Alda si kadengin. Bah, ngajak ngobrol naon buru atuh ih, anjing bobogohan ieu. Iya, jadi kieu. Sia teh bener rek kawin si Neng teh iraha. Nah, secepatnya tuh bah. Hehe, secepatnya teh iraha eta teh. Yang engke atuh bah. Acan boga duit, pan apa bentar lagi 100 juta, 10 juta acan boga ayeuna mah. Iya, dengekeun sia teh. Lamun sia lila-lila teuing, kaburu si Neng na diculik batur. Ulah tuh bah. Kurang atuh marung sakit teuing. Lieur aing mah kana sirahna ge asli mah ih. Sok ieu, ku abah dikurangan samampuna maneh we na. Wah, bener bah. Wah, nuhun bah. Iya, dengekeun heula sia. Aya syaratna. Syarat. Terus sok lah. Naon syaratna? Iya deh kan sia. Ya. Abah teh kan geus lila ngaduda, geus lila tah. Teu kieu abah teh. Iya, cing pangangankeun jeung abah awewe, si Neng oge karunya yang nangan hidung anyar. Tinggal nyangan tuh bah awewe mah da loba wadah dah. Sia eueuh unu daekeun tah. Aya babaturan si Neng. Ku sia atuh sok cing pangjodohkeun tuh anu itu tadi. Sukan we daekeun ka abah. Bah, ari di kumaha ge moal daekeun bah. Asli moal daekeun, geus lieur aing bae saut eta mah lieur. Sia mah goblok can geus.